Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Nomor 37 ya. Wa aqalul gusli sareng ari pang sakedik-sakedikna ngadusan mayit sareng ari pang sakedik-sakedikna ngadusan mayit eta izalatun najasati ngaleungitkeun pirang-pirang najis wa ta'mimu jami'i basyarihi wa ta'mimu jami'i basyarihi sareng ngawalatraan sakabeh kulitna mayit sareng ngawalatraan sakabeh kulitna mayit wa sya'rihi sareng rambutna mayit wa in kasupa sanajan kana ieu sa'ru sanajan kandel ieu sa'ru wa in kasupa sanajan kandel ieu sa'ru marotan kusawihan bil ma'il mutahhari ku cai anu tiasa nyucikeun ku cai anu tiasa nyuci salajengna ajengan musannif neraskeun perkawis anu berhubungan sareng kawajiban anu hirup kanu pupusnya anu jumlahna 4 rupi kahiji ngadusan kadua ngaboehan katilu nyolatan kaopat nguburkeun kalebetkeun nerangkeun perkawis mayit anu pupus anu kalebetkeun kana puput syahid pupus syahid dunya syahid akhirat gitu sapertos anu pupus dina raraga ngabela agama Allah model zaman Kangjeng Nabi nya nalika perang sareng kafir-kafir nu aya di Mekah gitu. Zaman para sahabat zaman tabi'in gitu. Kalebetkeun di Indonesia para wali para ulama sateu acan aya negara Republik Indonesia jual penjajah anu rupina Belanda tuluy Jepang Portugis Inggris ka Indonesia kanggo ngajajah negara Indonesia ayeuna Indonesia nuju kapungkur mah kerajaan Banten kerajaan Galuh kitu nya Pajajaran jeung sajaban seueur di Indonesia nami kerajaan tah kusabab santri mah terang kana katerangan pawuruk kiai terang kana katerangan panguruk guruna terang kitabna aya dawuh Kangjeng Nabi hubul waton minal iman kanggo jami Islam
cinta kana tanah air teh kalebetkeun kana sapalihna ciri jami anu iman. Sadayana ge atuh kabita hoyong kalebetkeun ka jami Islam anu kagungan kaimanan. Mata ngangkat senjata. Eta teh dawuh Kangjeng Nabi. Hubul watoni minal iman teh. Dawuh Kangjeng Nabi dina Jamius Shogir tah amang menaknya halang juz kadua na hubul watoni minal iman. Cinta kana tanah air kanggo jalmi Islam mah eta teh tina sapalihna iman. Gitu. Sedengkeun urang hoyong kalebetkeun pan ka jalmi anu iman teh. Carana ku mencintai tanah air jeung kapungu kerajaan. Kari-kari tanah air bade aya anu ngaganggu, anu nyerang, anu deuk ngajajah. Penjajah teh namina Belanda, Jepang, Inggris, Portugis gitu. Nya sadayana bereaksi. Santri, kiai, para wali, masyarakat umumna gitu jeung kapungu. Terjadilah peperangan. Nya melawan penjajah. Niat santri, kiai, wali jeung saterasna hiji bela tanah air. Nomor kadua ngabela agama. Kusabab ku penjajah mah dipersempit nya jami-jami anu ngalaksanakeun peribadahan. Teu tenang gitu ku penjajah mah. Anu salat, nu ngaji, nu ngabangun masjid, pasantren gitu. Teu tararenang. Dan ngabela agama, ngabela nusa sareng bangsa. Nusa nyata nagarana gitu, bangsa nyata rahayat. Nah, katema ku Belanda, ditema ku Inggris, ditema ku Jepang, ditema ku Portugis. Maot. Kitu eta santri kiai wali jeung sajabina teh. Tamangka kalebetkeunana eta nu maot teh kana maot syahid. Sahidna sahid dunya, sahid akhirat. Kamari teh terangkeun anu sahid dunya, sahid akhirat nya wala yugsala wala yusala alaihi. Wios teu keng diadusan kitu putih. Jadi anggoan anu dianggo nalika perang na walaupun pinuh ku getih, walaupun kalotor eta anu dianggo boehna. Lamun teu cekap ti luhur kahanap kanggo nutupanana tambihan ku acuk sanes. Jeung ulah diibakan. Sabab menghilangkan alat bukti engke di akhirat. Nu marupikeun getih, luka, kotor jeung sajabahna. Ku syariatna ngalaksanakeun perang kitu nya. Termasuk teu kenging di salatan. Da eta mah geus luar biasa. Syahid geus sawarga bagianna. Itu putih. Eta mah kuburkeun gitu. Jadi anu syahid dunya akhirat mah teu kengeng diadusan. Teu kengeng diboehan ku sakumaha umum boeh anu sok dianggo mungkusan mayit. Jeung teu kenging di salatan cekap dikubur itu tah dieu jadi negara Republik Indonesia. Penjajah seueur jujur deui dilawan ku santri, dilawan ku kiai, dilawan ku wali, dilawan ku TNI, dilawan ku bapak-bapak polisinya seueur nu gugur di medan perang. Kitu niat sadayana hiji ngabela nusa sareng bangsa, teras ngabela agama. Maraot ku penjajah ditembak gitu eta ge sami syahid dunya, syahid akhirat. Teu kengeng diadusan, teu kengeng diboehan, teu kengeng di
salatkeun cekap dikuburkeun dah tos mul ya. Pangna teu kenging diadusan ke menghilangkan alat bukti. Teu kenging digentos acukna ku boeh menghilangkan alat bukti. Kenyaksian di alam kubur bahwa anjeunna maot teh lain ngalepaskeun nyawa percuma, tapi pangna manehna maot teh ku syariatna ditembak ku penjajah. Pangna maneh ditembak pan manehna anu berjuang. Itu jangan bela nusa sareng bangsa katut agama. Nusa nagara bangsa rahayatna agama anu dicepeng ku anjeunna agama. Sahidunya sahid akhirat. Matak cekapnya ku urang. Nusa karola mah geuningan. Tiap dinten Senin upacaranya sok aya keneh pami upacara Senin. Oh sok maca Fatihah geuninnya di urang mah jang pahlawan osok mari kita merenungkan cipta geuningan tapi maca Fatihah dipimpin ku pembina upacara osok kitu keneh tara eta mah aduh upacara teh naon eta mah kitu nama papanasan oh tos tara eta mah Siti upacara eta di SMP osok maca Fatihah jang pahlawan. Oh, osok di SMP mah gitu dipimpin gitunya SD mah tos tara doa teh arosok keneh alhamdulillah gitu nganuhunkeun urang ka para pahlawan teh ku ngadoakeun para pahlawan walaupun tos mulia itu tah barudak nya. Tah ayeuna ajengan musonif bade nguningakeun perihal kitu. Tata cara ngadusan mayit. Oh, kumaha carana? Ieu putih lamun teh anu pupus. Itu putih teh dipiwarang kanggo ngadusan. Bayana cenah da santri ujang mah. Tiasa ngadusan mayit. Tiasa cenah. Sieun teu dicobi we cenah. Lamun ke ku abi dibakan mayitna seuri abi sieun gitu. Tapi lamun teu seuri mah moal sieun cenah. Kumaha seuri mah teu tapi jo hitut. Tah eta mah duka cenah tah. Tah di antawisna perkawis ngadusan mayit teh aya anu pangsa kedik-kedikna ngadusan mayit. Kumaha carana nu pangsa kedikna? Cekap ku ngaleungitkeun najis-najis anu aya dina salirana mayit ku sakali wasuhan cai anu tiasa nyucikeun. Mun aya kitu na bujurna ramiping diomehan. Teras dina dadana seur getih gitu. Dibanyur ku cai gitu. Dina masakana seueur najis di banyur. Tah ngaleungikeun najis nu narapa dina badan. Ku sakali manyur cai eta najis teh henteu araraya. Berarti asalna najis eta awak, ku sabab najisna dibanyur ku cai anu tiasa nyucikeun kana eta awak. Tah jadi awak eta suci, tah ku sakitu ge cekap. Kitunya ku sakitu ge cekap. Kalebetkeun kana pangsa kedik-kedikna ngadusan mayit. Ngan biasana ari wungkul sakali manyur awakna ku cai mah bari seueur najisna. Eta teh sok teu cekap. Naon sababna di banyur sakali tah sok masih keneh teu rasa ambeu. Teu ambeu rupa masih keneh sok aya dina awakna mayit berarti kedah aya banyuran cai anu saterasna baik kadua kalina atanapi katilu kalina itunya ngan ieu mah lamun teh mah waktuna mepet caina sakedik mayitna seueur mode anu keuna ku tsunami nya jiga pinang mayit teh seueur atanapi ku gempa seueur tapi hoyong diadusan
caina sakedik mayitna loba anu ngibakanan oge terbatas nu tiasana tah eta mah tiasa nyana kana pang sakedik-sakedikna perkawis ngadusan mayit cekap ku ngaleungitkeun najis ku sakali wasuhan cai ari mayitna hiji mah mode biasa nu maot sapuratina weh rasana ambeuna rupana eta najis teh kudu teu aya walaupun langkung ku sakali wasuhan da eta mah hiji mayitna ge nyase kitu nya wa in kasupa salajengna kulit mayit teh putih sadayana kedah walatra ku cai lamun nganggo ali tik laan alina teh isi pameget nganggo suweng laan suwengna kumaha nganggo waos emas atau waos palsu nya kitu hiji dua gitu laan tekeng di laan wios tama deuk pameget deuk istri tekengeng wios tekeng di laan gitu kumaha ieu mah nganggo kuku geuningan istri mah aya kuku palsunya dilem dia ta eta mah wayahna di laan kuku eta mah kuku gagayaan ta eta mah di laan bayan waos mah teu kedah kumaha yeuh lamun teh mah curugna potong jajangkungna potong tah potong terase nganggo curug palsu tuh curug palsu bae apa ieu nya tah curug palsu tah pupus ya apa kudu dilocotkeun imah tos lami atau neme teu kedah wios teu kedah dilocotkeun sami bae sareng waos palsu teh teu kedah dilaan walaupun tiasa dilaan kitu ngan ari kuku mah gagayaan da eta mah naon perluna eta kuku dicet tuluy dilem ditambahan kuku palsu geus sok aya nya tah eta mah laan tah mah komo atuh da lamun kana ilmu fikih dipasang mah atik nah eta kuku nu aslina ieu nya tah tuluy dilem teras dikukuan nya kitu biasana jadi panjang deuk bentukna kumaha rupana kumaha tuluy wudu misalkan aja kitu ada tukang salat putih atuh meureunan si kuku asli teh anu kuduna kacayan nalika wudu ku sabdi leman tuluy di luhurna ditumpangan kuku putih atuh meureun mah kacayan nya ieu teh lamun teu kacayan atuh teu sah tah wuduna naon sababna aya anggahota wudu henteu kawasuh ku cai wudu jadi salat teh teu sah da wuduna henteu sapangna teu sah aya anggota wudu teu kacayan rupana kuku anu kudu kawasuh kahalangan ku kuku pal kitu termasuk ieu waos diseseg naon disebatna teh behel kitu tah behel parata-rata eta behel teh sok ngawadahan kana waos aslinya kitu ieu teh aya ka dieu tah duikeun ka gugusi saurna masangkeunana ge nyeri teh teh nur sabaraha poe mah nya mahal teh teras we urang teh wudu pan perkara anu katembong nalika ngobrol komo deui bab adus mah wajib ka wasu termasuk waos kahalangan ku behel gini pan sok aya nu ka dieu gini urat-urat behelna teh nya ngawadahan nu sapalina waos pan rapet teh pan supaya waosna jadi meres supaya rapi gitu tah tuluy deuk adus pan eta wajib diwasuh lamun cai teu nembus kana waos asli anu kahalangan ku behel teu sah tah adusna termasuk wuduna teu sah atuh adusna teu sah teh Silpi wuduna teu sah otomatis salatna oge henteu sah sagala ibadah bisa-bisa hancur ku sabab adusna teu sah wuduna teu sah salatna teu sah naudzubillah kitu matak lamun dibehal waktos deuk wudu mah komo adus laan gitu laan heula udah moal tiasa dilaan teh da sok jarak waktosna teh aya nu sabaraha sasi
Namanya tiasa dilaan sabaraha taun, namanya tiasa dilaan asa ungap wae dilaan mah da nyeri teh apaan. Di kadi tengok kawat di talian. Da nyeri cenah gitu saurna. Matak saena urang mah geus alamiah. Sakumaha pamasihan ti Gusti Allah cek teh Sipi teh gigiku gini gitu. Gitulah. Itu nya kade. Kulit kedah lantis ku cai adus. Bulu-bulu nu aya dina salira kitu teh Silpi. Nya bulu naone ieu dina panangan bulu, panangan kudu lantis. Dina dada isi mal aya buluan dada pameget nya. Lamun aya buluan kudu lantis ku cai, kudu kahanap aya bujal sok aya buluan kudu lantis hanapeun bujal. Aya manuk geuningannya udangna teh subuh gini kongkorongok kitu tah. Tah apa sok aya buluannya nu pami ge geuningan geus weuy. Buluna teh geus siga gunung we tah. Kitu. Tah geuningan di manukna teh diriung ku bulu. Oh eta teh baok cenah amang teh lain bulu. Baok ngariung kontol, heunceut tadi. Tah nalika ngadusan eta ge kudu lantis ku cai. Aduh saur teh Silpi teh abdi panjang diuntun. Digelungan bahkan. Kanel deh kitu. Kumaha ta wayahna. Disuaikeun ku Nur teh lamun ngadusan Nur. Teu sangka ieu Silpi. Gusti sakali digelungan kieu. Dilaan gelungna teh aya murunan. Di jengkalan teh 10 jengkal wae ini panjang itu. Jeung loba kutu deui. Paingan hararasem jeung Gusti. Tah kudu diwasuh disuaikeun. Kumaha cenah amang anu kalebetna dibekehkeun awios tah mah. Kitu. Tah we bulu tuluy kulit anu kahalangan ku bulu kedah kawasu. Kitu na bujur pan sok aya buluan kudu kawasu. Deuk isi bade pamegat tu rambut komunya cing lantis matak ngadusan mayit teh saresna mah nya lamun seueur mayitna mah tiasa disingkat lamun hiji mah kudu sing sampurna bae dah hiji mayitna ge komo caina seueur mayitna hiji sing sampurna tah itunya bulu-buluna ge kedah sami kawasu kulit anu kahalangan ku bulu kitu walaupun buluna kandel wayahna si cai teh kedah nembus kana bulu kana kulit anu kahalangan ku bulu kunaon tah ngawasuna ku cai anu tiasa nyucikeun berarti cai suci tur bari nyucikeun disebut cai mutlak kitu nya wa aqalul kafni satir wallahu a'lam.